Ukiat disebut ti dituna. Anu tadi teh saur Amang Solihin ya ketua PJ Wargi Luyu Kulon. Jadi lamun ti dituna mah dina bahasa Sunda oge geus teu bisa dirobah deui. Siga iyalah ngaran tempat, ngaran jelema. Oh, kamar ieu kan anu naroskeun bapak. Kumaha tah? Cenah Dupi Lembur Ciawi Ageng di mana cenah. Atuh ulang-ulang PRT kada teu uningan. Kan biasana mah Ciawi Gede, hoyong lemes cenah gitu. Ciawi Ageng. Nya contohna mah siga Ali Panlelepen. Naroskeun Bumi Palelepen palih mana? Pantun ngeunaheun. Gitu tah eta Ukiat teh anu kitu. Siga di Karawang aya ngaran tempat anu ngaranna Babakan Tai Anjing. Ngaran tempatna teh bisa diganti Dupi jalan Babakan Gogog bagaimana? Teu bisa.